Mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pang beberamana. Anu mana Mang Jaya nuju ngaca carios nyambung nuju dueuna para mitra sadaya nyaeta Rusia Curug Cikidang. Aduh, ya dongeng karangan Kileksa pikaraos ayeuna nincat bagian ka-34. Kasubri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun di Mang Jaya official ieu tiasa katampi kalingan. Ari cek basa Sunda cenah para mitra aya kecapangan teu upami jerut cenah para mitra jerut teh turun gitu. Upami jerut turun gitu para mitra sadaya jerut turun cenah manehna teh kitu. Eta kecapangan teu dina basa Sunda. Kitu nya para wargi. Mangga atuh dongeng nu kasangakeun ti Mang Jaya official mugi katampi etang-etang hiburan pangbeberamana. Sakumaha kauninya Mang Jaya nuju ngaca carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-34. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-34. Mangga para mitra urang sami-sami hanca ieu dongeng hatu Mang Jaya ngahaturkeun nuhun kasubri kaum dangu mudah-mudahan salamina aya dina ginajar kawilujengan. Para wargi kaum dangu harita teh para wargi dongeng dina akhir bagian anu kamari teh sami-sami parantos ngabandungan nyaeta kamangkurip teh anu sumping anu ngangken ngaran Arjuna. Anu naon teh gambaran warugana jiga sudagar. Atanapi kaayanana mangrupa sudagar beunghar mawa kareta anu kacida moronyoina kitu para wargi. Namun mangkurip Bah Jilun sareng ading ge parantos aya rasa curiga yen cenah eta teh boa siluman ti naon para mitra ti Curug Cikidang teh kitu. Nah harita teh kasumpingan ku Aki Antri. Samalah mah disuhunkeun katerangan ku Aki Antri nu aya patula patali sareng kajadian nu nembe ka naon teh nu nembe karanapan. Mangga urang sami-sami bandungan hanca dongengna judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa. Para mitra kaum dangu atuh harita mangkurip teh nyaritakeun kajadian nu kajadian teh. Dibejakeun ti mimiti kadatangan ku Arjuna tug nepi kadanget harita. Ku Aki Antri di Bandungan kalayan daria malah anjeunna hookeun asa aneh aya nu datang marijeng teu puguh balikna. Komo da ieu di daerah eta mah teu aya nu bogaeun kareta kuda. Teu aya sudagar beunghar anu leuwih ti kitu. Tak kitu maksudna teh ki. Jadi abdi teh bingung sabab teu wani gagabah bising nyalahan. Tuan tu nampi atawa nolak bising goreng balukarna. Da ina mah bade masrahkeun we abdi teh ka Aki. Na kudu kumaha abdi teh atuh margi nu ngaku Arjuna teh dijangjian kada datang deui pageto. Ari abdi boga curiga palang siang eta manusia teh nu kungsi papanggi di nagara siluman basa lalajo wayang teh. Da kitu kaayaan abdi teh ki ceuk mangkurip mungkas omonganna. Harita teh para mitra nu sejen ukur ungut-ungutan. Anyeh deui wae Aki ge kakara ayeuna manggih nu kitu mah. Da ka tukang-tukang mah tada aya, tapi keun bae sabab siluman memang aya. Aya nagarana, aya buktina. Jeung memang makhluk gaib teh aya. Jadi teu kudu hariwang dina hal ieu mah. Da urang mah teu boga niat jahat. Ngan dina hayu kudu waspada kade ulah layawoda, ulah kabulu ku nafsu, ulah kasili ku asi, ulah kaolo ku moho, munang tukeun hiji putusan, ulah dumasar teuing kana-kana. Ulah dumasar kana kaserap,
Ulah kabawa ku rasa bunga, ulah kaulo ku harta bana nu sing sarwaena. Eta kabeh matak meruhkeun pikiran nu sabenerna. Kadituna bakal katipu atawa kabobodo nu akhirna cilaka ku pola sorangan. Tapi aki bunga da geuning jang urip sapara kanca teu kabawa ku sakaba-kaba. Tetep teguhnya kala pamajagan. Teu kabita ku harta, teu kaolo ku omongan nu empuk. Syukur ujang syukur. Aki teh bunga ngadenge kitu mah. Cek aki antri bari ungut-ungutan. Anjeunna sugema nempo kaayaan mangkurip jeung baladna. Sabab teu kaolo ku onom. Teu kabengbat ku siluman, tetep dina pamadegan salaku manusa. Malah dibere kagegelan oge teu wani ngarampa. Lamun can kanyahoan ku sepuh nu lepus. Mohon kitu ki kahartos pisan ku abdi oge nanging kumaha salajengna atuh naon nu kedah dipilampah ku abdi teh. Atuh saja bati kitu abdi teh hayang yakin saha eta teh nu sanyana. Cek mangkurip bangun teh sabar hayang geura nyaho kanu geus ngalamar teh. Hampura ujang aki mah teu bisa gagabah moal kumawani ngabejakeun lamun can aya bukti nu nyata. Sabab aki sorangan ge teu nyaho teuing bangsa naon eta teh. Nganu jelas mah memang lain manusia. Keun sugan ku ayana kieu teh Rusia nu aya di Curug Cikidang teh bisa kaguar. Naha naon nu sanyana? Kumaha nu sabenerna? Saha nu ngageugeul dirinya? Engke bakal kanyahoan mun ngaku ngaran Arjuna geus kapangi. Dah kulantaran kitu sing tenang we ayeuna mah. Keun urang akalan ku aki. Sugan aya jalan nu hade keur mapakeun deui nining nu aya di ditu. Cek aki antri bari ngacung ka luhur. Maksudna mah nunjuk ka alam nu jauh nu teu kahontal ku rasa lahir. Ngan ilmu batin nu bisa ngajoragna. Ya mugi-mugi we sing lancar nanging naon nu aya dina kantong teh ki. Cobi atuh geura buka, abdi mah panasaran. Ngan hayang ku aki mukana. Abdi mah rada sieun bisi matak jadi panyakit. Ngan ari ceuk nu mawana mah cenah yakin kanggo abdi meureun minang kapanyangcang ieu teh watana tanda lamaran kapun anak teh. Muhun aki naon eusina atuh teh sok atuh sieun sok sieun langir we aki. Ceuk Bi Oon nyarita ka mana wae. Teu boga pikiran nu alus jeung teu pati atoh aya nu mere teh diantep we ti tadi oge. Nya mun kitu mah atuh sok saraksian ku sadarea. Urang buka ku aki ayeuna keneh. Aki antri ngadongkang kantong teh. Ku sadarea dipelong bakat ku hayang sidik kuribal ku aki antri dibuka tutupna. Tuluy ditingali jerona barang breh mending ngajenghok aki antri. Taarna kerung bahamna calangap kawas nu kasima. Naon eusina ki mangkurip menireu wasin. Nu kitu jang geura urang bahekeun. Burulu isi kantong dibahekeun kana samak. Berai aya cahaya nu bijil tina eta barang. Nu araya di dinya colohok bengong sabab nu bijil tina kantong. Duit emas ditambah ku perhiasan tina inten berlian. Meni pating gurila pating kariceu sarta hurung ngempur cahayaan. Sarerea bengong taya nu nyoara asa teu percaya kana tetempoanana. Para mitra anu mulia, lila pisan kituna teh malah Bi Oon ge jiga nu katemu. Teu loba carita ngan ukur molohok bari hatena deg-degan. Teu atoh nempok kitu teh kalah kapating puringkak bulu punu. Sok sieun engkena ditagih bisi neangan nu rek ngawadalkeun. Bi Oon terus ngusap beungeut pok nyarita. Abdi mah lain teu hayang beunghar ki tapi alim narima barang kitu teh. Wadahan deui ka iki pulangkeun kanu ngirimna sieun abdi mah. Isi jagana ditagih jeung deui sok sieun kudu ditukeran ku nyawa si nyai. Mangkaning manehna teh geus yakin ngalamar pun anak. Ulah daek narima Kang Kurip kade ulah ngarampa sieun kuring mah. Cek Bi Oon para mitra. Moal gagabah akang ge. Matak masrakeun ka aki antri ge akang teh moal hariwang bising aya tatagihan ka hareupna. Keun sina dibuka ku aki, laki mah parantos legok tapak genteng kade. Jawab mangkurip bari neuteup kana barang-barang nu ngampar dina samak. Cahayana ngempur hurung mata kabita, tapi pikeun mangkurip jeung Bi Oon mah mata kalah kukurayeun keung nempo barang kitu teh. Mohon ge kumahakeun eta barang teh. Namuana naon lamun dicekel ku urang, asa keung karasana oge. Bah Jilun milu nyarita.
Ayeuna mah kieu wae atuh. Ieu barang asupkeun euy kana kantongna, ku aki rek diberesan. Saterusnya tuma tuna di imah jangkurip. Keun antep nepi kangke naon jadi. Nya harobah wujud atawa rek tetep jadi barang berharga. Ari sabab aki ge asa-asa ieu teh rada hariwang bisi matak cilaka. Da puguh barang siluman atuh. Di urang mah moal aya nu kieu. Keun da moal naon-naon ari nyimpen mah. Asal ulah waka diganggu. Ceuk Aki Antri mereka putusan. Sangkan Mangkurip jeung Bioon teu ngarasa hariwang da puguh sasat dibere barang ku siluman. Nya mangga ngiringan eta mah kumaha saena we Ki. Abdi mah percanten ka Aki nanging kumaha carana kanggo mutuskeun anu ngaran Arjuna ieu teh. Sarta kumaha carana kanggo nyusulan pun anak. Nya tiasa kapimilik deui atapi moal. Nu diharepkeun ku abdi mah sanes harta banda nanging pun anak Ki. Nah, keheula atuh Jangkurip. Urang mereskeun heula ieu ceuk Aki Antri bari tuluy jajampean keur nyinglar siluman. Geus kitu kakara ngarawu duit emas jeung barang perhiasan diasupkeun kana wadahna ku sararea disaksian. Sanggeus beres kantongna sina ngabagug di tengah riungan, taya nu wani deui ngaganggu. Beres ayeuna mah. Perkara barang dong dipikiran, keun bae antep da taya gunana. Bisi matak jadi panyakit mun ku urang diampihan, sabab barang teu puguh. Da ayeuna hayu urang badami pikeun yang hareupan nu aku ngaran Arjuna. Ceuk Aki Antri bari ngarekepkeun silana. Mbah Jilun jeung ading geus sayaga rek milu badami marano sila. Muhun mangga atuh Ki. Kumaha salajengna? Kieu Jangkurip. Ari pageto teh tang tunu ngaran Arjuna bakal datang deui lantaran geus dijanggian ku Jangkurip teh. Tapi keun mereskeun masalah ieu pasrahkeun ka Aki. Ku Aki rek disanghareupan kalawan tenang. Sangkan caina herang laukna beunang, ulah getas harupateun sabab bisi nining gapur. Da ceuk sawangan Aki mah nining teh sapasat ditipu batina. Dibobodo panenyona ku ilmu siluman nu akhirna siga nu kaparabunan, poho kakolot jeung poho kalebur. Sakieu ge untung keneh Jangkurip. Aya jalan keur narekahanana, moal burung aya keneh harepan. Ngan urangna kudu sadar mun gagabah matak cilaka sararea, Rusiah Curug Cikidang moal kaguar. Nu akhirna bakal jadi mamala ungal taun pikeun urang. Tah kulantaran kitu omat sing waspada. Ulah hayang rusuh sing nurut ka Aki. Sabab ku Aki geus diperhitungkeun sagala rupana, tah kitu Jangkurip. Kahartos lajengna kumaha Ki? Naon kawajiban abdi sareng rerencangan margi hoyong ngiring ngabantu kanggo nulungan pun anak. Harita sabada Aki Antri ngaleueut tuluy nyarios deui. Kieu Jangkurip. Anu bakal datang terek di sanghareupan ku Aki. Ngantang tu ari saksina mah kudu aya nyatana Jangkurip jeung Yon. Tapi nu sejen mah nyatana Mbah Jilun jeung Jang Ading atawa nu liana, wayahna ulah hayang nyaho. Jeung deui ieu beja ulah kadenge deui ku nu lian, batur salemur ulah aya deui nu nyaho. Keun urang we sakieu nu nyaho teh. Pikeun ngajaga keamanan jeung katentreman, sabab mun geus kanyahoan ku umum mah biasana sok ribut teu puguh. Nu akhirna matak gagal kana paniatan. Jadi dina hal ieu Aki rek amanat, utamana mah ka Jang Ading jeung ka Mbah Jilun. Omat ulah rek cacarita ka nu sejen. Mun aya nu nyaho moal nyalahkeun ka sasaha pasti kaduaan. Dari Mangkurip jeung Bion mah yakin bakal kuat nahan Rusia moal betus ka nu sejen. Tah kitu amanat Aki nu kahiji, kumaha kaharti ku sararea? Aki Antri rutret kanu duaan. Pok Adi ngajawab kalayan tegas, sanggem Ki. Jeung tibatan betus tina sungut kajen bitu tina tarang. Boro-boro batur buru tuur ge moal dibejaan. Sing percanten ka kuring Ki moal diuca Aceh ka batur. Syukur Aki percaya ka Jang Ading kumaha ari Abah. Teu kedasa lempang sabab Rusia Mangkurip samisan Rusia Abah. Naon-naon nu kudu dibunian tang tu moal diuca Aceh.
Pokoknya masing percaya ke Abah. Moal bocor ka saha. Atuh saja batik itu. Abah bade nurut karena aturan dikaluarkeun ku Aki. Asa Nining salamet sing bisa balik deui sabihara-bihari. Tak kitu. Ceuk Bah Jilun. Bari pepeta nyarita segut naker. Hehehe, syukur ari saranggup ngajaga letah mah. Aki percaya kanu araya di dieu, tangtu moal ngucah ngaceh kanu lian. Sabab lamun teu nurut ka Aki, nurugi teh urang-urang kene. Tah ayeuna kieu dina mangsana Arjuna datang, nu kudu aya di imah teh iwati pribumi nyatana jangkurip jeung Nyi Oo. Engke lamun Arjuna geus datang, Aki nu bakal nyang hareupanana. Satuluyna kumangke we, sabab gumantung kana kaayaan si Arjuna teh. Ngan omat Bah Jilun jeung Jang Ading teu meunang wani-wani ngadeuketan. Dangke ge mun geus beres moal burung dipentingkeun, moal burung dibere nyaho. Sabab Aki ge butuh kewantuan ti aranjeun, tah sakitu nu pentingna mah. Teu loba nu kudu dipilampa. Ceuk Aki antri mungkas caritaan. Ku sarerea kaharti pisan malah mangkurip jeung Bioon. Kacida bungaheunana lantaran anakna aya deui nu ngakalan. Nya hatur nuhun atuh Ki. Abdi ngartos kana sejatumut kana amanat ti Aki. Sagala rupi nu tos disaurkeun me ku abdi bade dicatet dina ati sanubari. Muga-muga Gusti Allah sing maparin kalancaran ka urang sadaya. Sing hasil nu dimaksud, ceuk mangkurip dari pisan. Syukur ujang. Jangan sakitu katerangan ti Aki mah. Enteng tapi bangga, enteng teh kudu capek, bangana kudu bisanya kalusia. Lamun urang raribut bari guyur salalembur si Arjuna moal datang deui. Namun teu datang deui hartina bakal buntu kalakuan. Jalan ka nagara Sibungan moal kapanggih. Da ayeuna mah gamelan siluman ge geus eueuh apaan. Kados pisan. Hatur nuhun kana piwujang ti Aki. Ceuk Bah Jilun bari ungut-ungutan. Malah ading ge ngartieun pisan. Muhun Ki. Abi ge ngartos atuh tapi kumaha urusan saemara? Ai saemara naon Jang Ading? Hehehe Aki mah teu ngarti. Mun apa eta ti payun tos nyebar bewarangeun Anyi Nining. Kuramana disaemarakeun sing sanu tiasa manggihan sarta mawa balik Nyi Nining. Eta nu baris jadi salakina. Ari teh man geus kanyahoan ku sararea oge, tah ina kumaha upami kaing ku Aki? Kersa upami Aki janten caroge Nyi Nining. Tak kitu nu ditaroskeun teh Ki. Ceuk Ading bari nyengir. Urusan eca, nah dasar budak mora. Kamana wae ari nyarita teh. Keur sakieu beuritna teh masih kene ingat kanu kitu. Ari perkara Nyi Nining mah kumaha engke wae Jang Ading. Ngan kumaha lamun Aki daek jadi salaki Nyi Nining nare kumaha perasaan Jang Ading. Hehehe. Ulah keresa kudu ngakikeun bae atuh keur ngora. Ceuk Ading bari ngisedkeun diukna. Beungeut rada bareureum bakat ku era, tapi lamun teu dikedalkeun jadi pikiran salirana, ayeuna mah geus betus asa coplong asa bucat bisul ceuk paribasa. Harita para mitra Aki antri nyarita deui. Nya ari ku Jang Ading ulah mah Aki ge moal dae. Da tadi gerek nulungan jangkurip Aki mah, lain rek milu saemara. Bongan ku Bah Jilun jeung ku Ujang teu bareunang, kitu deui kudu sejen. Nya akhirna Aki teh milu neangan ku jalan gaib. Alhamdulillah kapanggih Ujang. Ngan kalima pageun, ulah salempang Ujang, Aki mah moal beberenyet. Teu hayang kudu kitu. Daek soteh keur tutulung Ujang, sabab nulungan teh kawajiban manusia di alam dunya. Sarta nulung teh teu meunang aya pamrih. Nu hartina ulah ngarep-ngarep buru. Da ieu tujuan Aki teh sangkan ku sararea diturutan. Ari Nyi Nining geus meunang nyokot Aki mah prak uruskeun perkara jodoh mah kasaha we bogoheunana. Aya-aya wae Jang Ading mah kakolot teh sok ngaheureuyan. Cek Aki antri meni lelenggakan gumujeng. Nuhun atuh Ki punten ah. Da abah kitu ge mutanan lah. Ngan tuwanieun kada eta we bener teh Bah. Bener ding kudu kitu euy terang-terangan hirup mah.
ulah nyungkelit dina ati matak terekolot. Jeung sok makan ati cenah. Mending belak-belakan ngana gampang kana hate. Hampang jadinya syukuring akur jeung abah. Hehehe kaharti bah. Keun ulah salempang aki mah moal nyorohan cenah anu ngalora pek wae. Kudu ngalora da aki mah tere pae. Dah kayan batan sakieu. Bet moal mikiran nu kitu aki mah. Mikiran bawaeun pae we bisi loba teuing nyieun kasalahan. Sabab nyieun dosa mah tara karasa najan salah ge sok asa bener. Hayang ulah kitu aki mah nu mata moal loba kahayang nu teu saimah. Doakeun anggur mah aki sing hasil nulungan ninining sangkan sarerea salamet. Cek aki antri dari pisan. Kandenan atuh ge didoakeun pisan ku kuring ge. Muga-muga hasil. Bah Jilun seuri hatena ngemplong ayeuna mah. Nah, ya tadi suguhan we ku ngobrol cing atuh kaluarkeun pais bibit teh on. Suguhan nu ngariung teh bising kaburu bedug lohor. Jeung deui gasa-gasa lapar beuteung teh meuni murilit kieu. Cek Mang Kurip bari ngareret ka pamajikanana nu keur ngabandungan nu cacarita. Mangga da geus aya agi tuangeun mah. Leos Biong ka dapur. Rek nyokot kadaharan keur nyuguhan semah. Teu geus datang deui bari ranggem ku kadaharan sok-sok ditueunaan di tengah riungan. Ari kantong nu dieusi perhiasan teh diasupkeun ka imah. Aki antri bungaheun sababnya aya pais bibit meuni ngajelepong dina piring gede. Kaangse seungit surawung matak ngahudangkeun rasa lapar. Mangga atuh tuang ke hatur lumayan tami lapar teuing. Mang Kurip nawaran ka semahna. Brak sarerea dalahar bangun nikmat. Sabab ti isuk ngan ukur ngobrol bae teu disuguhan dahar. Aki antri segut pisan tuangna da aya pais bibit nu hipu jeung seungit. Bah Jilun jeung ading teu eleh ponyo da asa capek tas ngobrol. Kitu deui pribumi bet ngarasa nikmat daharna ngariung kasusah asa leungit kariwas musnah kahibur ku dahar ngariung. Sareng sena dalahar sarerea ngobrol deui sakedeung. Memeh balik aki antri amanat heula ka Mang Kurip sangkan ati-ati nyimpen barang pamere ti Arjuna teh. Ulah aya nu diganggu bisi jadi panyakit. Sanggeus tarap ti leos balik malah ading jeung Bah Jilun marulang heula ka imahna ari pribuni ngobrol duaan. Kumaha urang teh Kang Kurip? Na aya harapan budak teh kitu? Buah-buah moal bisa balik ayeuna lantaran geus lila aya di alam siluman. Asa geus ampir saminggu. Mata keung we ari rasku nasibna. Bet kudu ngalaman kitu. Cek Bion ngamimitian nyarita ngajan geus aya nu sanggup nulungan oge. Keukeuh ari kasedih mah aya keneh hatena asa salempang. Akang ge can bisa mastikeun lantaran aki antri ge kakararek ikhtiar pikeun nulungan anak urang. Ya muga-muga we sing lancar sing aya dina panangtayungan Gusti Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Ulah gagal atawa aya halangan. Urang teh sedih teuing ulah ketang bungah teuing ulah. Sabab ari anu disebut usaha mah aya gagal aya hasil. Atuh saja bati kitu manusia mangan ukur boga kahayang dan nunangtukeun manu maha kawasa teh. Tapi sok sanajan kitu ge percaya kana keyakinan diri sorangan. Penting eta teh sing kuat we keyakinan yen anak urang teh bakal balik deui. Sabab kadituna lain niat sorangan secara gembleng, ieu mah sasat katipu. Ceuk Mang Kurip ngabobraha teh Bion. Manehna ge ari ngagugu kana nafsu mah memang matak bingung. Asa ipis harapan kana hasil tapi mun inget kana kamurahan Gusti nu Maha Welas sok hudang deui sumangetna. Nya urang ge kudu boga ari kayakinan mah tapi ari carana anu aneh mah jeung teu mata kaharti mah kuring da asa honcewang. Komo nempo aki antri nu bangun salse sok sieun beak manten we waktuna. Bisi telat teuing bisi anak urang kaburu kaceot ku siluman. Ya muga-muga we ulah kitu sabab aya keneh waktu. Keun urang tungguan datangna Arjuna narek kumaha ketakna aki antri. Da mata kitu ge geus sanggup meureun. Geus boga ancer-ancer pikeun yang hareupanana. Tapi urang kudu boga pijawabeun nu pasti na kumaha nya. Ceuk Mang Kurip bari neuteup. Manehna can boga pamadegan nu kuat siga nu kapangaruhan keneh ku siluman. Hate luak leok direpucuk angin katebak. Direpucuk awi katebak angin. Pijawabeun kumaha teh ya Kang? Jeung deui keur ngajawab saha? Nya ka Arjuna. Pan manehna minta jawaban nu pasti nah budak teh dibikeun atawa henteu. Nah lamaranna diterima atawa moal. Da ieu nu can aya jawaban nu pasti teh urang kudu sadia ti ayeuna.
Datang tuh ulah diterima. Kunaha narima lalaki kitu? Komo deui geus puguh, yen manehna teh lain bangsa manusia. Siluman nu ngulayaban ka alam manusia, ya ibadah raid teuing teh hayang boga minantu ka siluman. Ulah diterima Kang Kurip najan kasep jeung beunghar ge. Teu kabita kuring mah. Kalah mata kukurayeun sieun jeung keung, jawab Bi Oon tegas. Manehna waspada pamadeganana leuwih kuat. Tah ieu nu ditanyakeun ku akang teh. Jadi anak urang teh ulah dibikeun ka Arjuna sarta lamaranana ulah ditampa. Tak yakin ayeuna mun manehna nanyakeun teh tinggal ngajawab we. Mang Kurip ngarasa teteg hatena sabab boga cekeleun anu pagu. Ya heueuh kitu. Nah make kudu mikir 2 kali manang kana naonana ari kana jelema kitu. Wah teuing manehna teh bangsat duges kumawani maling anak urang. Mending tangkep makhluk kitu mah hukum angguran mah. Sabab geus ngariweuhkeun ka urang, geus nganggap enteng ka manusia. Sigana mah anak urang teh geus aya di imahna geus dikukut meureun. Boa-boanya. Boa-boa naon sok ka mana wae nyarita teh. Buah-buah cilaka anak urang teh da geus saminggu teu aya di dieu. Kalah kabetah di nagara onom, sieun teuing teh sudi boga minantu ka siluman colonos. Teu boga sopan santun kumawani maling anak batur. Ceuk Bi Oon bari ngusap beungeut. Hatena melang pisan ka anakna. Moal boana naon. Sing percaya we kanu Maha Kawasa asal urangna sing panteng kayakinan. Ulah petot-petot memuntang kanu Maha Kawasa. Sangkan si Nyai ditang tayungan. Yuk urang kacai heula tereh lohor ieu teh. Ceuk Aki Antri geus harita ge para mitra. Kemudian ceuk Aki Antri ge kudu getol salat sing getol wiridan ngarah urang teh aya peurah keur ngalawan siluman nu colonos. Mang Kurip bari cengkat harita. Nah matuti heula ke kuring merek meresan heula piring kotor. Oh gatu akang ti heula asa hareudang mongko. Bari rek mani ngarah tiis awake. Ngaleob hate nu panas nyongkab sugan we genah karasana ari teu paranas mah. Leos Mang Kurip kacai bari ngajinjing emer. Anuk disalinangkeun kana tak-takna sedengkeun Bi Oon nguprek beberes heula di imahna. Kacai teh bari ngelek boboko gede nu dieusi ku piring kotor urut dalahar. Teu kudu rada loba kumaheun teh sabab ti isuk can kukuma. Kakara harita wungkul ari Mang Kurip geus balik deui ti cai bari ngajingjing cai saemer. Tuluy ka imahna sarta ngajalankeun salat lohor. Tuluy wiridan hendak kanu Maha Kawasa sangkan anakna titang tayu. Para mitra kaum dang, cagtuna heula kaayaan di lemur Cibonteng ayeuna urang caturkeun kaayaan di nagara siluman. Harita nyinining diuk sorangan di Taman Kembang bibi emban ngahajasina indit. Hayang ngareureuhkeun pikiran nu kusut, hayang niis sorangan ari sababet dumadakan hatena robah. Ingat kalemur jeung ka indung bapa ayeuna karasa nu ngelisna lantaran ditinggalkeun ku Arjuna. Inining diuk sorangan panon dilapisan mencerong kana kemang malati. Nu harita keur dieunteupan ku kupu, sanggeus ku kupu hiber malati oyag-oyagan teu aya nu malire. Cicing sorangan pada ningalkeun. Barang nempok kajadian kitu ras inget kana dirina nu tadina digendeng jeung dibarengan ku Arjuna pujaan hate. Ayeuna Arjuna teu aya init nepungan bapana kalemur Cibonteng. Bat karasana nu ngelis eta teh kakarasa kedeung atuh komo mun ditinggalkeun bulan-bulan tangtu kana nu ngelisna. Kakang Arjuna. Nah bat kamalinaan teuing apan ku abdi dipepelingan sangkan ulah lami teuing. Ngatebih ari ka nagara manusia asana mangan ukur saeutik pisan. Tapi nah ayeuna teu acan sumping. Ceuk Nyinining bari tuluy ngareret ka lawang taman. Tapi teu aya nu sumping malah bibi emban ge jarauh pisan. Teu aya nu wani deukeut sabab dicarek ku Nyinining bakat ku hayang tumaninah cicing. Hate Nyinining jadi ngolemar saeutik-eutik pipikiran robah jadi balik deui ka asal. Manehna rada bingung aya di dinya bet keung sarta hate pating sareblak inget kalembur jeung inget ka indung bapa. Ari nu jadi sababna harita Mang Kurip jeung Bi Oon ngadareluk wiridan. Dan nedaka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Sangka Nyinining ditang tayungan ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ulah kajiret ku siluman nu marakayangan. Atuh tumerapna ka Nyinining matak teu geunah cicing. Munyaho jalan mah jigana bakal kabur ninggalkeun karaton. Ngan hanyakal Arjuna lain siluman bodoh. Masih keneh boga ilmu nu aneh pikeun mager ingetan Nyinining. Nu akhirna Nyinining tengan semet inget kalembur. Dari indit mah teu wasa hate sabere jeung loba kahariwa. Duh mak keur naon mate ayeuna hapunten abdi teh teu pawartos heula bade miyos.
Dahari tete kajurung teuing ku resep kabita aku batur nu pating alabring lalajo wayang. Tapi naha abdi bet cali aya di dieu nagara mana atuh ieu teh bet kakara teuing mincar. Ceuk Nyi Nining ngomong sorangan. Hatena beuki bersih ampir laas pangaruh siluman. Sapinuhna inget kana kasalahan sorangan. Inget ka indungna, inget ka bapana. Harita bioon keur ceurik bari munut pitulung kanu agung. Neda panang tayungan ti Allah nu Maha Welas sangkan anakna bisa mulang ka lembur. Nyi Nining beuki teu geunah cicing paka-pakean nu sarwa alus teh karasana asa rarigeun. Ridu jeung asa gejen. Padahal tadina mangareunah asa segera jeung mata kreueus. Tapi ayeuna dipakean ku baju siluman teh bet asa diringkus ku tamang injuk. Hese usik-usik acan, perbawa hate indung nu inget ka anak, sanggup ngabuyarkeun pangawasa siluman, tina urusan pakaian. Tapi can kuat mulang ke Nyi Nining ka lembur, utama nama raga badagna, dari lelembutan nama geus ampir beunang. Tapi hanya kal harita teh Arjuna kaburu datang. Cerut turun tina kareta masuk ka karaton, langsung ka kaputren rek laporan ngan bae di kaputren teu kasampak nu ayangan para eman anu pating rayung. Bibi eman, nah kamana Nyi Putri? Kunaon teu dijaga ku marane? Kaula geus hayang tepung sabab aya beja nu rek ditepikeun ka Putri. Di mana ayeuna? Buah-buah kaburnya. Arjuna nanya ka para eman. Hatena reuwas sok sieun Nyi Nining kabur. Dari boga ari pikiran kitu mah. Cong hiji eman nyembah pok ngajawab bangun gugu. Nuhun Gusti, jisim abdi rumaos lepat nanging geus sadaya kapalaegan Putri. Jisim abdi teh teu kenging nyarengan ka anjeunna kitu ta Gusti. Hah? Nah ka mana ayeuna bibi? Palang siang kabur Putri teh. Kunaon teu diaping ku marane? Kumaha nibaha kana parentah kaula. Apan ceuk kaula ge kudu dijaga di jaring, ulah dijauhan najan ka mana bae oge. Tapi naha ayeuna kalah kapada ningalkeun? Ceuk Arjuna bari kakarot nahan amarah. Sok sieun Nyi Nining leungit mangkaning moal kanyahoan jalan. Lapur remun kabur ka nagara manusia moal tepi di nagara siluman geus ini. Tangtuna bakal katempuhan ku indung bapana kudu milu tanggung jawab. Nuhun Gusti teu ka mana-mana gan Putri mah anjeunna teh nuju niis di taman, anjeunna alimeun di sarengan. Saurna teh palai rugina nyalira jisim abdi mah sareng rerencangan teu kumaha wantun baha kana timalanana Gusti. Kapaksa ngantosan di dieu teu kumaha wantun nyaketan ka anjeunna tak kitu Gusti. Ceuk bibi eman bari acong-acongan nyembah. Rumasa boga dosa kadunungan. Oh, aya di taman nya teu naon-naon ari aya mah. Ngan lamun Nyi Putri teu aya di taman, bibi eman kudu narima hukuman. Kabeh bakal dihukum ku kaula. Sabab geus lalawora dina ngajaga Putri. Yuk tuturkeun kaula ka Taman Sari. Urang neang Nyi Putri bisi leungit. Unyuk sumangga Gusti, jisim abdi sajang ngiringan. Ceuk bibi eman rada ngaleper. Sok sieun Nyi Putri teu aya di taman nu akhirna manehna dihukum ku dununganana mangkaning sok berat hukumanana. Geus kitu mah terus bae Arjuna muru ka taman dituturkeun ku eman tujuhan. Kabeh kudu milu pikeun ngabuktikeun Nyi Nining bisi leungit atawa bisi meunang cilaka. Barang jol ka taman tetela Nyi Nining aya keur diuk sorangan dina bangku. Ngalamun jiga nu malaweung malah mananggeui gado matak hariwang nu nempo. Arjuna waspada manehna ngarti kana kaayaan Nyi Nining nu tangtu bakal ingeteun ka lemburna da puguh geus lila ayana di dinya. Cilaka. Mun ditinggalkeun lila-lila bakal gagal. Manehna bisa leungit atawa kabur da lila-lila mah bakal inget ka indung bapana. Keun syaku aing kudu dilimpudan deui hatena sinas poho ka indung bapana. Ceuk hate Arjuna bari ngalengkah lalaunan, muru ka Nyi Nining anu teu malire ka Arjuna kawas nu punung. Sedengkeun bibi eman kabeh ge bungah lantaran Nyi Putri aya di taman. Tangtu manehna bebas tina hukuman. Serog sarerea ka hareupeun Nyi Nining, tuluy areureun bangun reuwas. Arjuna melong bari kana beungeut Nyi Nining, ari para mandarku bari ngeluk tungkul bangun ajrih, mung hanya kal waktosna kabujeng sep.